Deh mama bade amat heula aya pagawean mama engke muli upami pagawean 100 sense atos tarantos mama kirim upami kirang dijakon we puncetnya. Raut raraina amut datang tanpa ekspresi, dan Anjeunna tos biasa ditinggalkan sorangan. Anjeunna mesen kopi sarta nampi nomor meja 24 anu ayana di lantai 2. Tuluy amut naik ke lantai 2 neangan meja nomor 24. Anjeunna ningali ka sakuriling rohangan. Tuluy manggihan yen meja eta pas digigireun meja nomor 25 anu dieusian ku saurang moja ngaranna Disa. Murid kelas 3 SMP anu keur sibuk jeung tugas-tugas sakolana. Kunaon teh kuring ngaganggunya. Hehe, hapunten nya teh. Hah, henteu eta anjeun ngalakukeun tugas sakolanya. Katinggalina bagian eta mah abdi ngartos, hoyong ku abdi diajarkeun. Heueuh, ieu teh tugas sakola pusing pisan teu kaharti-kaharti leres teh ieu atuh. Seru pisan, langkung ngeunana diajar ku ieu teteh, panjelasanana gampang kaharti. Wih, gadua rarancangan sekaligus gurunya. Hahaha, biasa nama pusing sorangan kieu teh mun ngalakeun tugas. Leres kapanggihna tadi anjeunna siga bingung pisan. Kabeneran abdi ngartos kana soal eta. Janten abdi ajarkeun. Nanaonan atuh teh abdi biasana ngartos ngan ayeuna mah hese pisan ulah kitu tuh teh isin. Hahaha, nya atuh lanjangkeun we, abdi kan gaduh pada melat ka tukang heulanya. Aduh, capek euy, abdi linggih dieu nya. Maha, 400 rek tugasna. Nya, enjing abdi libur di saha? Ayo ulin. Abdi oge enjing libur teh, sekolah diliburkeun, daya demo di mana-mana, ngan abdi tetep dikasihan tugas, paling tiasa sontan, daya matematika susah teh. Mun abdi nyuhunkeun diajarkeun deui ku ieu teteh, nya kira-kira daek naon nya? Coba we tanya. Matematika mah abdi henteu biasa, sa. Anehnya anjeun tos damel, tapi tugas matematika murid SMP teu ngartos. Hehe, teh enjing nuju sibuk moal boleh tuh upami ngajar abdi deui. Abdi henteu sibuk, malah henteu gaduh kagiatan nanaon. Diajar deui, boleh pisan di mana nya? Yei enjing nyate di taman deket imah abdi adem di ditu nya tiasa punten pasihan nomor kanggo ngabagi lokasi enjing. Oke, siap. Ieu nomor abdi. Rengset teh hatur nuhun nya. Bisa ih, kedah kenalan heula tuh. Kakara nyeuheunkeun nomor, hahaha. Duh leres abdi hilap. Sim kuring Disa, punten kan
kenal. Sim kuring ara, punten kenal. Leres, salam kenal, abdi Amut. Nya gitu atuh. Amut sarang Disa ketinggalina sekelasnya. Amut keneh SMP atanapi SMA. Abdi kelas berapa kan? Tuh saumur sarang Disa, Anjena kelas 9. Oh alah beda setahun ngungkulnya. Bisa manggil abdi Amut we-nya henteu kedah make tete. Gesontennya abdi boleh heula. Astu ngan kakara kenal oge parantos sakalbu sakalianna nya. Akhirna saking kene abdi tos lila nungguan. Hapunten tadi parantos hampir sumping tapi aya buku nu katinggalan. Abdi mah ketinggalan da cicing heula ka tukang batagor mampir. Amut ngamimitian ngajar ka Disa. Nanging di tengah-tengah Amut karasa bingung lajeng nyobi naros kara. Tetela arang artos, maranehna tilu-tiluan diajar bebarengan dugi ke langit beuki poek sonten. Apa bisa? Ayo balik ke dahara nih, ayo. Tuluy balik deui ka taman. Amut, Disa jeung Ara linggi di ayunan. Maranehna tuang bari seuri leutik, suasana jadi haneut. Ayeuna kita rujukan pisan atau nuhun parantos teh ngajar abdi. Sani-sani, utami enjing-enjing deui bejakeun we nya. Punya abdi oge rasa prasat biasa ngosna hibur sareng aranjan. Aranjeunna jalan bebarengan, cahaya lampu jalan nembuskan raraina. Abdi mulih ka ditu nya, anjeun duaan sing ati-ati. Nya, anjeun oge sing hati-hatinya. Bumi anjeun jadi oge ra? Nya, abdi 128. Oh, bumi abdi 110. Eta 110 bumi anjeun hampunten pisan waktu harita abdi kantos nanjak pagar anjeun sumpah mung bade nanjak bal nu kagoler ka dinya. Oh, eta anjeun. Abdi nyangka maling. Anjeun mah nyingsinan penting. Ih.